Diteang ka imah na ditanyakeun teh imah eta ka tetangga nya ka mana budak. Aing bingung yang hareupanana. Nyai. Nyai. Aya di mana? Jauh. Nyai keluar sia, keluar. Astagfirullahnya mah. Anda aing neangan ngidar di imah disakeun geur ka imah tetangga ditanyakeun ngajadog di dieu keurna di dieu kan nyemput. Nyemput saya mah tuh awewe bisa dua-dua kena ojek cenah. Ari ka maneh tapi ka aing anena teh nyusulna teh. Naon teh? Ibu Nena cenah ge bumae. Cenah bang naon? Bang emok gitu. Oh, minggu kamari ieu abi minjem duit. Oh iya, lagi ka aing teh ka harti aing mah. Pan make KTP teh? Teh ka harti aing mah teh. Minjemna make KTP teh? Ari sugan aing teh minjem KTP teh cuk aing teh jeung ngadaftarkeun PKH nyai. Hah, minjem duit ka Bang Emok. Pan abi mah eta KTP-na rajet. Duit teh mere. Pan pake mere paket kan yang kemarin pake ngagalang teh ku eta. Sampeurkeun dek teh ku maneh ka itu. Aing tanggung jawab eta. Abi mah bisa bawa duitna. Kumaha saung aing lamun ku batur di eta ge kena butut-butut ge sakitu pangaboga ku maneh. Oh jahna eno cokot bukan tanterkeun, tangkeun.